Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babu salisuna hari ieu eta bab anu ka-30 fi fadilati birrul walidaini dina martelakeun taat ka anu jadi indung bapa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ridor robbi ari ridona pangeran pi ridol walidi eta tetep dina ridona indung bapa. Wasuhtollahi jeung ari benduna pangeran cenah Allah pi suhtil walidi eta tetep dina benduna indung bapa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birru kudu taat aranjeun abaakum ka bapa aranjeun ka indung bapa aranjeun tabirrokum tabirro tah bakal taat kum ka aranjeun saha abnaukum pirang-pirang budak aranjeun. Waifu jeung kudu ngaraksa aranjeun taifa tah bakal ngaraksa saha nisaakum awewe aranjeun cenah mah pamajikan aranjeun. Wa qala alaihi sholatu wasallam man saha jalma asbaha anu subuh-subuh eman walahu jeung sartana jeung eta tetep di itu eman abawani ari aya indung bapa rodiyani anu ridho duanana anhu ti itu eman au ahaduhuma atawa salah sahijina itu abawani putihat tah dibuka lahu pikeun itu eman naon abwabul jannati pantona sawarga. Waman jeung saha jalma amsa anu sore-sore eman walahu jeung eta tetep ka itu eman abawani ari aya indung bapana sahitoni anu bendu duanana alaihi ka itu eman au ahaduhuma atawa salah sahijina itu abawani putihat tah dibuka lahu pikeun itu eman naon abwabu jahannama pantona neraka jahannam. Wa qala alaihi sholatu wasallam ida kunta di mana-mana bukti anjeun pi sholati eta tetep dina keur sholat sunat padaa tuluy ngagero ka anjeun saha abuka bapa anjeun paajib maka kudu nyumponan anjeun hu ka itu daa abuka wa indaat jeung lamun ngagero ka anjeun saha ummuka indung anjeun paajib maka kudu nyumponan anjeun ha ka itu daat ummuka. Wa qala alaihi sholatu wasallam man saha jalma ada anu nganyerikeun walidayhi ka indung bapana eman ada anu nganyerikeun man walidayhi ka indung bapana eman au ada atawa nganyerikeun man ahaduhum ka salah sahijina itu walidayhi ka itu walidayhi yadkhulu tah bakal asup man
annaro kana neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, hikayatun ngahikayatkeun anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Qala kul batan kul kudu ngucap anjeun lil barri ka anu migawe kaalusan liwalidayhi ka indung bapana. I'malu tah kudu migawe anjeun ma kana perkara syi'ta karep anjeun. Fa innallaha maka saestuna Gusti Allah yaghfiru eta ngahampura Allah laka ka anjeun. Wa qala alaihi salatu wassalam, birrul walidaini ari gawe alus kanu jadi indung bapa kifaratul kabairi eta jadi kifarat dosa gede. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saha jalma wadoa anu nyimpen eman to'aman kana kadaharan thayyiban anu alus nu lezat fi baitihi di imahna itu eman, wa akala jeung ngadahar eman hu kana itu to'am duna walidayhi bari na henteu indung bapana itu eman, ahrama tah ngaharamkeun hu ka itu eman saha Allahu Gusti Allah ta'ala maha luhur Allah lidida to'amil jannati kana ngeunahna kadaharan sawarga. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saha jalma bata anu sare eman sabaanan barina warg warayyanan tur seger wa ahadu walidayhi jeung ari salah sahiji indung bapana itu eman joi'ani eta anu lapar itu walidayhi au utsani atawa haus itu walidayhi hasaro tah ngumpulkeun hu ka itu eman yaumal qiyamati di poe kiamah joi'anan bari na anu lapar wa utsanan jeung bari na anu haus walam yastahi jeung moal isineun saha Allahu Gusti Allah min adabihi tina nyiksana itu eman yaumal qiyamati dina poe kiamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man saha jalma rafa'a anu ngangkatkeun eman yadahu kana leungeunna eman liyadriba karna rek neungeul eman ihda walidayhi ka salah sahiji indung bapana eman gullaj tah di borogod naon yadahu leungeunna eman yaumal qiyamati di poe kiamah ila unakihi nepi ka pundukna itu eman maslulatan bari na di komprengan. Qalu teras ngucap sahabat, ya Rasulullah, hei Rasulullah, wa in doroba jeung kumaha lamun neungeul itu eman huma ka itu walidaini atau walidayhi. Qala teras ngucap Nabi, tuqta'u tah diteuk naon yadahu leungeunna itu eman qabla ayyajuja dina samemeh yen liwat itu eman ala siroti kana sasak sirotol mustaqim.
wa tadaribu jeung neunggelan hu ka itu eman saha al malaikatu malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.